Juga lah bek, kerengelan. Capek gitu, mopo ya. Ayo. Keluyuran bae jelas urang ya. Aduh, kieu nya bek, hirup di lembur teh susah-susah teuing. Ripuh ya kajiga kieu mah bek. Nu banyak gawe ge eueuh ieu. Benernya tre, ya nasib hirup di lembur kieu teh. Bek. Ulah padu-adu nasib ripuh jeung aing bek. Daripada padu nasib mendingan padu kuat-kuat makan hasem ayu. Dia boga tanggal cetak lain di kebun bek. Atuh boga tangkal nama tre. Ngentinya eta buahan teu nam ja aing mah geus kebel ieu telok ke kebon. Ya bek, mantes ke namat. Geus mah susah ngedul deui. Gajah teh kabina-bina teu ngita ngomong. Sasusah-susahna ge aing ku kebon bae boga teh. Istighfar bek. Boga kolot eta, lain boga dia. Sadajan boga kolot ge tre. Kebal-kebal mah boga aing meureun. Komo bari jeung diracun mah kolot aing. Terek wae kabogaan aja eta kebon. Bek. Kebina-bina teuing, geus ulah ngomong-ngomong kolot baja, doraka. Habeh urang tong buah getake. Anggeus hayu. Hayu. Ngerapti apa. Yo, tre, jatakenna. Coba tong kaditu aya buahan eueuh. Geus hayu, ning nong. Heuh, tre, aya buahan. Geus geura teh kan tre, ka wae mah metis kieu. Siap. Ulah gagah teh, ja panas poe. Aya nu masak lahir ya. Kek. Jahilan poe kitu si RT. Pura-pura aya di aspalnya. Aya di aspal. Bener dah baik. Baik. Iya, ini dulu ngain kalau dising-serikeun. Ayo teh, abur aing. Kunaon teh? Nanu nyeri? Hah? Kunaon? Iya, lain nulungan kaing. Ayo, abur aing teh. Ayo, geus urang. Cenah aya haji aspal bek. Mana? Aing mah pangagawean sia, Tre. Ayo nya. Pandi boga dia iya. Oh, dia bek ku tega-tega teuing ka aing nya. Oh, aing masih trauma ka haji aspal. Iya nyara nu digawe hese-hese teuing ya. Mana ieu kebun barala, jaku sorangan moal kaanggeuskeun. Da iku 20 hektar mah aya di kebun. Naon segala macem pan. Aja mau barerung tah. Teu naraon eta. Heuy, inaon dari ya? Jaga haji. Mana ka haji? Oh iya, ki bae ulit bae ka kebon. Lain tugas aing nyaran digawe ya trek nunang bae ya. Daek dari digawe di nu aing. Kebenaran nih, Bek. Gawean ka haji? Atuh biasa ngupris di kebon daek dari ya. Jam moal kaanggeuskeun ku dari ya ukuran sabulan bae mah kebon aing. Atuh aja aspal kerja kebon aing 20 hektar mah. Oh iya, Bek. Siap haji, ayo. Ayo ilujeng aing. Siap haji. Ayo. Tuh itu kebona itu sawahna dari sing bener engke eta nguprisna jangan kebona. Itu bener ku aing moal digaji ku aing moal paraban dari ya. Siap haji. Kayak ku aing nyokot paculna tuh aritna aya tuh tinggal ngagawekeun doang dari mah. Ya, peralatannya ya. Ada pacul. Oh, segera-gara wae gitu. Siap. Tumbennya, Bek. Pak Haji ya
pagar ka urang aya angin naon nih yo. Ayo nya. Geus bae urang ngalobakeun omong mending geura gawe urang jadi besi teu digajuk di aspal. Ayo nya ieu haji aspal lega kisawahna mah baragus sih. Pantesan ya jelema sombong-sombong teuing. Minum ya. Kita gawe ongko ya ke haji oh. Manteran cace acan ya. Hei, kuli. Eureun, ngopi. Hei. Hayang geus geura areureun. Ngopi tak dahar ngawadang. Ja tangange. Bek. Istirahat ayo ngopi di gerung Pak Haji. Oke siap, Tre. Woi, Tre, bakal makan enak nih. Udah dia makan enak. Papa juhun bae dulu omong. Geus ayo. Hei, di dia. Dia ngopi na dia. Siap, Pak Haji. Ayo geura ngaropi. Tah kana. Ieu ka haji, akan hiji ge kedua di teuingnya. Biasa haji aspal sengketan. Itu nih. Kek. Ayana deui ya teh nya ka haji. Buah manu katinggalan dia. Sugan bae bek. Jaka bina-bina amat eta ka haji. Roti hiji dibagi 2. Landarin lu keun aing. Pos dari bae nu aya gerongan. Aing ge hayang kana kopi. Geus dihakan udah dideulekeun bae dari ya. Tadi ngopi giliran dibere kopi cari ting bae. Buka haji di teuingnya. Action. Landarin lu keun aing. Lakuna ge dari doang nu aya gerongan. Atau hayang. Aing budak ya. Iya. Kerja beak berotina mah. Oh iya. Oh, jangan ting. Oke. Geus bagus kan. Angel. Iya teh ya. Udah aku Channel kamera ya.